yo keur carita tak nu mantak aya organisasi NU eksis di negara emang kumaha gitu aya perjanjian Kiai Hasyim Asy'ari baheula jeung Bung Karno tentang mempersatukan bangsa jeung umat ulah dikira didirikan NU pada tahun 26 teh aya perjanjian untuk mempersatukan bangsa negara ngan Daul jannah la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kudu ngucap ingsun lawid da'ala ngaku ya si wong daf'a zakat ini ngalahakan zakat ilal bughati maring bughot sudaka maka dan benerkeun ya si wong biyamini kalawan dan sumpah ya si wong au jizyatin atau ngalahakan upati fala sudaka ala sahihi mungguh kaul sahih wa kadzalan iku kaya ikilah iki jizyat kharajun fil asahi utawi kharaj upahan ing dalam mungguh kawalas wa yusaddaqulan dan benarkeun ya si wong bihadin ing dalam had ila yasbut bi bayinatin angin tetep pihad kalawan sumpah bi bayinatin kalawan bayinat wala zarala wala laratapak iku mawujud lau kadua hadfil badan ing dalam badan wallahu alam betawi Allah iku kang maha uninga tawi Allah iku kang maha uninga. Urang masih keneh nyaritakeun tentang bugot terakhir ieu caritaan tentang bugot pemberontak di hiji nagara kulantaran nagara teu ngalaksanakeun sakumaha aturan-aturan nagara anu bentukna syariah negara khalifah maka aturan-aturan Al-Qur'anul Karim di mana aya anu maling potong leungeunna aya anu mabok had 80 rangkatan iceun kaleuweung aya nu zina nu muhson ranjam datang ka pae mun di dieu di Indonesia dilaksanakeun atawa setengahna bisa diparaehan kabeh zararinah geus lain lalagaan di Indonesia teu salat panggil adili asar teu salat kene magrib teu salat kene isya paehan loba kudu dipaehan asana camat 70% parae bupati gitu kene. Wah, rakyat komo. Masya Allah, karim. Di Indonesia mana mun urang nyaritakeun tentang syariat di negara atuh teu jalan.
lantaran di Indonesia man negara urang, negara Republik Indonesia lain negara syariat, negara demokrasi Pancasila. Pancasila. Lamun urang bertanya-tanya kunaon si di Indonesia teu make Al-Qur'an, teu make syariat, tanyakeun ka leluhur urang. Urang dijajah ku Belanda 350 tahun. Dijajah urang ku Inggris. Kemudian ku Jepang. Diurang negara jajahan lila lamun berabad-abad negara urang dijajah lain teh diperjuangkeun ti baheula diperjuangkeun tetapi alhamdulillahirabbil alamin pada tahun 45 negara urang dimerdekakeun. Jadi kuari geus merdeka negara urang teh alhamdulillahirabbil alamin. Di bawah bendera sangsaka merah putih anu jadi peloporna ialah Bung Karno. Hebat Bung Karno. Eta teh lain sakadar sakitu memeh mengibarkan bendera sangsaka merah putih teh Bung Karno teh disiksa. Bung Karno teh disel lain Bung Karno bae. Berikut jelema-jelema nu memperjuangkeun Republik Indonesia. Geus puguh kolot-kolot urang manu diseret. Anu dihukum picis. Teh nyahoun budak kuari hukum picis. Hukum picis mah disuat, teh dipaehan, terus diboledehan, dicoel make peso, dikitu-kitu make jeruk nipis. Eta hukum picis garara. Baheula teh samaru kumaha, Masya Allah memperjuangkeun negara teh datang ka kos kitu. Kudu dibuka kembali, diungkap kembali sejarah Republik Indonesia, terutama ku DPR ulangan nyomotan hasilna doa. Ulangan saukul comot am. Deule leluhur urang atuh baheula. Memperjuangkeun negara, bangsa jeung agama, nyawa tarohanana. Musyawarah Bung Karno jeung para pejuang-pejuang sangkan negara ieu merdeka. Kulantaran di jerona aya Kristen negara urang teh. Bahkan lain sakadar Kristen di urang teh aya agama anu sama rasa sama rasa. Tak eta teh agama di urang teh aya baheula teh. Geus puguh encek mah di urang ambalaya. Tah ieu dipikir ku Bung Karno supaya menyatu di Sabang sampai Merauke teh kumaha carana musyawarah mulai Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Geus nyana mawarauh jeung para kiai, para penggede lain jeung manusia bae jeung jin ge wau. Jeung jin wau. Urang mah kapanggih jeung jin lumpat. Urang mah kapanggih jeung jin wau. Ka kara kapanggih jeung kunti anak bae urang mah merengken. Sapira kunti anak. Lamun aya kunti anak yang serikeun urang ka dieu sia. Cek kunti anak mau apa? Gua peluk lu. Atuh kudu kitu karang kunti anak. Ih, gak mau dong gitu.
layan bangsa maju Bung Karno cicing di hutan cicing di gunung tapa heula Masya Allah dipikirlah ku Bung Karno untuk menyatukan bangsa negara maka dipilihlah ialah negara Republik Indonesia ieu dengan demokrasi eta hasil musyawarah jeung para kiai ikir cerita sejarah lumpat ka mamana ge kitu kajen kumaha ge sejarah bangsa jeung negara urang mah lain teh diperjuangkeun Islam teh baheula tapi lamun urang memperjuangkeun Islam doang di Indonesia apan kafir teh ambalayah di urang teh Kristen loba Buddha loba Konghucu ambalayah nu matak diperjuangkeun terus teh teu merdeka tapi Bung Karno mempersatukan bangsa jeung negara jeung agama ieu melalui demokrasi aya perjanjian secara rahasia jeung Inggris aya perjanjian secara rahasia jeung Belanda aya perjanjian secara rahasia jeung Jepang eta mah teu meunang dikemukakeun eta mah perjanjian rahasia eta mah kecuali engke lamun geus mendesak karek dibejakeun ieu mah supaya nyaho bae kos kumaha cenah perjanjian ngaranna ngabejakeun teu wali asal nyaho bae bahwa di Indonesia teh perjanjian jeung Belanda di Belanda teh geus tertulis ketika perjanjian tersebut teh ieu dirumpak deui ku Indonesia nyerang deui ketika perjanjian tersebut jeung Inggris ieu dirumpak Inggris bakal nyerang deui ketika perjanjian jeung Jepang eta ieu perjanjian naon moal dibejakeun teh ngaranna lain rahasia tuh sia mah blow on ieu mah ngabejakeun supaya jauh urang teh kuduna paham tentang berbangsa bernegara beragama di negeri pertiwi Indonesia sakadar sakit Masya Allah siga ade aya perjanjian khusus mentek didelekeun moal merdeka saat eta lamun perjanjian aya perjanjian nu tertulis di sejarah aya nu perjanjian tertulis bisa dibaca ku bangsa aya perjanjian nu teu meunang dibaca hanya orang-orang tertentu bisa gitu amat gitulah negara orang jeung negara batur ge kitu bae sebab moal pati-pati Belanda ngajajah ka urang lamun di negara urang potensi garong ge garong deuk naon ngagarong jalma miskin malah ya nu mantak digarong di ditu aya garongeun nu mantak eta dibegal aya janga begalna gitu manyana mas teu boga duit teu gablek cincin ge teu make baju udut baju ge jore jasa cak copet deuk naon nu dicopet ieu mah amankeun nu kos kitu mah geus liwatkeun aman negara nu madak dijajah ku Belanda aya nu dipake kahayang ku Belanda cek Bung Karno sarua jeung lamun aya hiji keluarga nu nomor kahiji dibere kadua dibere katilu dibere kaopat teh dibere ieu nu bakal berontak engke dina di keluarga di tengah-tengah kampung aya anu usahana maju mobilna boga dan lain sebagainya tapi orang sekitar eta teu pernah ngasaan deleukeun kenya nanyeun komplotan ka batur engke bakalna diserang batur nu nyerang nyana anu jadi cocolokna kajen kumaha ge kitu sebab ieulah potensi garong ka dieu tah nagara ge kitu bae mentek Irak diserang teh aya nu dipake kahayang ku Amerika Yaman diserang aya nu dipake kahayang ku Amerika sanajan ku ari kadeleuna Saudi Arabia di tukang nama tetep bae Amerika bae mantak Turki diserang aya nu dipake kahayang ku Amerika nah Bung Karno baheula kahayang Belanda Inggris
potensi-potensi nu aya di Indonesia nyelundup ka ditu supaya merdeka. Jagona Bung Karno musyawarah. Unik na ya Bung Karno. Ketika Bung Karno aya di Belanda, di Indonesia aya. Eta nu hesena. Urang lamun bisa kos kitu nyandung bae urang mah terus. Supaya ulah kajawan kuno kolot udah mah kos kitu bae pan. Bisa kos kitu teh pake nyandung urang mah. Ye, aya nu ngabejaan neng. Ulah ngeunah-ngeunah, kurang haji nyandung deui kala di Belaraja. Iraha. Ji, moal poe aya di dieu. Ieu mah lain lalagan, kula nyaho di ditu nyandung. Data yang teu percaya, unggal poe jang ngeukepan kula bae. Aya bae pake nyandung, orang bener di itu nyandung. Tuh, mantap mau libere ilmu kos gitu ku Allah. Mal ini kalau mal mere kos gitu mah jeung perjuangan eta doang lah, sawah mencong. Teu beres. Yo keur carita. Nu mantak aya organisasi NU eksis di negara emang kumaha gitu. Aya perjanjian Kiai Hasyim Asy'ari baheula jeung Bung Karno tentang mempersatukan bangsa jeung umat. Ulah dikira didirikan NU pada tahun 26 teh aya perjanjian untuk mempersatukan bangsa negara. Ngan nyana dibentuk satu organisasi sosial keagamaan NU Nahdlatul Ulama. Moal dicaritakeun terlalu dalam NU ngan ulah kaget lamun NU banserna huru-hara Indonesia banser kita ngajagaan masjid teu kaget. Satu ketika orang huru-hara jeung Kristen banser titah banser titah ngajagaan kuil, titah ngajagaan kitu gereja dan rumah-rumah ibadah nulen. Ulah kaget. Eta lah NU. Geus paham tak encan nu arasup NU sehingga NU seperti kitu corakna. Tuh, siapa mah? Geus nongol ti heula bodoh. Ulah kaget lamun NU teh dijadikeun garda ku presiden, lain Jokowi bae mun ngajadikeun bahwa NU akan dijadikan garda di negara Indonesia. Ti jalan zaman sama Jokowi. Itu tiba heula ge emang geus kitu sebab aya bergaining NU jeung negara Republik Indonesia. NU jeung partai-partai. Nu mantak sulusup ka NU teh nyaho kahitut bau. Makanya hongke kaget. Secara lahiriah NU seperti mutlak organisasi sosial keagamaan, tetapi praktekna kok lain. Ieu nu kudu dikaji ku otak bangsa Indonesia. Ki Hasyim Asy'ari lain jelema leutik, Kiai Wahab lain jelema leutik. Eta teh meunang restu ti Kiai Khalil Bangkalan. Seorang waliun min auliya illah. Jadilah NU datang ke kuari eksis, tinggal nu nyekel NU mampu tante bener je tante sakitu. Kepemimpinan dia kok NU kieu, kepemimpinan dia kok NU kieu. Nah, kuari lamun urang neule perkembangan NU. Memilih ketua naga manis silih jotos. Tetis berarti teu bener teu nyaho kana asli na NU. Kula nu diuk bae di imah ge nyaho. Nu mantak Gus Dur datang ka desa babara kali, ngobrol secara umum kitu, secara khusus aya jeung kula nyaritakeun tentang NU, nyaritakeun tentang bangsa. Ieu lain lalagan di Indonesia mah. Ketika urang dek ngayakeun nanaon ingat leluhur urang diseret, dibunuh, dihukum picis dan lain sebagainya untuk memerdekakan bangsa, untuk memerdekakan negara Republik Indonesia. Dipilihlah ieu negara teh negara demokrasi teh sembarangan, menyatu dari Sabang sampai Merauke teh lain lalagan, satu suara merdeka. Kristen merdeka, Buddha merdeka, Islam geus puguh mayoritas merdeka.
Mantak ayalah ketentuan-ketentuan jadi kepala negara teu meunang ku kafir sebab mayoritas Islam dipilter naon bae nu bakal terjadi agama ku mui jajelema ngan sakadar pemutusan unggul disodorkeun sodoran ti NU rujukan NU Bahsul Masail Minhaj Tuhfah Raudhah Ahli Sunnah wal Jamaah eksis negara Indonesia kok kuari berani sih mengatakan tolak tilu jadi hiji ti mana panyokotanana kok berani sih anak angkat bisa ngawaris di mana panyokotanana berarti acak-acakan negara Indonesia NU nate eksis apa muina anu menyangkal iyalah jadi pertanyaan seperti etala struktur negara orang secara global tenang orang hirup di Indonesia teu kudu maca kitab asal maca clipping NU geus sarua sebab panyokotanana ieu ti Minhaj Tuhfah Raudhah Nihayah ti dinya meunang nyokotna dibejakeun rujukan NU itu adalah 4 kitab Nihayah Tuhfah Raudhah Minhaj cak itu geus teu sanksi deui ketika aya keputusan-keputusan NU clipping tahun sekian muktamar di anu iyalah mubatul masail geus ararangeus tentang donor mata donor kitu jantung tentang tulang dan lain sebagainya geus dibahas ku NU teh jalan ka dieu mah ka Banten naon sebabna di Banten mah lain nyaritakeun bahsul masail naon nyaritakeun naon atuh lain nyaritakeun bahsul masail nyaritakeun naon atuh ke lain nyaritakeun bahsul masail naon atuh eta sia teh nyaho teh nu teh lu teh nyaho rugi sia mantak ulah peureum bae ngajina tah apal bae teh nyaho teh sia satu sisi orang mengakui bahwa NU adalah organisasi orang sebagai kultur NU tetapi di sisi lain neuleuh perjalanan NU sakumaha lain Islam ayalah sogok menyogok ayalah minta meminta ayalah di luar ketentuan NU iya numantak lain NU na NU geus eksis menang ngadirikeun Kiai Haji Hasyim Asy'ari lain lalagaan NU nyekal NU na nu kudu bener-bener kultur ahli sunnah wal jamaah sekedar supaya nyaho bae nu mantak kula ditawaran teu milu naon lantaran sakitu bae geus cenah ki uji mah teu daek berjuang sia nu berjuang ku aing disoekeun beungeut sia ku aing sia perjuangkeun ku sia emang sia berjuang awas sia ngomong deui di hareupeun aing sia ieu awas ya naon ieu ieu keur carita kan urang alhamdulillah secara kultur mah ahli sunnah wal jamaah teh ambalayah keneh nu usoli loba nu kunut loba malah usolina teh cukup sakali loba was-was ngaranna ambalayah lah masyaallah tak dicekal ku ketua anu kulturna teu mutlak ahli sunnah wal jamaah kos kieu aduh kok bisa gitu kieu lah aja urang tipe-tipe NU mah nyaho ti baheulaan Kiai NU manu baheula make udeng sorban gede ulah nyaritakeun bisa ngaji doang teh pokona kos kitu baheula itu mana NU ku ari nu make udeng jauh agil sirot jatilok make udeng jatilok ku ari sok geura ku ari Ki Maruf Amin wae jatuh make udeng ji atuh deuleu tokoh-tokoh NU mun urang deuleu dina non dina almanak besar jasa urang ayam mahabah kakarak neuleuh doang ge Kiai Hasyim Asy'ari masyaallah make udeng na kadeuleuh ku urang dideuleuh ku aing Kiai Wahab make udeng na kadeuleuh nu ku ari bisa ge henteu wa teh kayak udeng teh emang kumaha gitu cek anu kayak aing isuk make udeng atuh ka nyahoan
udang-udang PKS ta pokok situ lain deui. Ya ngaji ke mana sih ngaji? Ikir nyaritakeun bugot di negara urang negara demokrasi aya aturan-aturanana bahwa kekuatan diserahkan terhadap rakyat sebab kepala negara benang memilih rakyat bahkan kebablasan milihna nu buta ge milih bae nu torek ge milih bae nu gering ge milih bae teu nyaho bakal kumaha kahareupna padahal nu milih mah nu boga wawasan nu boga pemikiran jernih kaharep untuk maju bangsa negara jeung agama kaharep kumaha ieu mah teu bahkan nu unikna di Golkar mah lain nu gering-gering acan dicolokan ku lurah di desa bertanggung jawab di hadapan Allah engke tak kepala desa sia dikerebekeun di neraka sia ye mang aing teu nyaho lah cenah kieu udah sok ngomong gitu aing mah deuk kitu bae supaya nyarahoun rakyat di zaman Golkar teh kos kitu tah di bating ayo saya batingan gitu sakumaha naon padahal Iman nyaritakeun bahwa bok-brok amat atuh moral bangsa Indonesia menang digusur-gusur ditembak digantung bapak moyang urang untuk memerdekakan bangsa negara jeung agama kok memaksakeun amat sih seorang lurah hanya untuk boga kenong doang di dieu sampaikeun ka ti tojosan kos kitu samarukna eta teh teu disaksian ku malaikat raqib atid samarukna teu bakal dipeta pertanggungjawaban di hadapan Allah untuk kelanjutan negara teh ieu teh lain lalagaan penegara mah bebeneran lain mimpi kan negara mah sia nu mantak deleukeun mantan lurah nu ecreg kadeuleu ku mata urang hampir aya hiji dua mah mantan camat deuleu mantan camat deuleu ku mata urang panjelema eta ge sarua kalakuanana lain jelema nu mantan bupati deuleu mantan ulah gandeng-gandeng atuh komo beuki kaluhur maka ditu jehe kunaon akhlakna teh ieu nu mantak urang ngomong kitu urang bangsa Indonesia urang mencintai negara urang memperjuangkan negara jeung bangsa jeung agama di sisi lain aya anu ngarusak karena kelangsungan negara nah ieu nu kudu ku urang diperhitungkeun sing harade nu keur caricing di dewan awas ingat ka leluhur urang ulah main comot am fungsikeun ka mana mistina urang ulah kena keur jadi bupati jadi gubernur komo jadi presiden sakahayangna ingat leluhur urang nang para kiai teteh musyawarah lain lalagaan eta teh nu mantak aya naon bae di Indonesia urang inget ka luhur ieu nagara can kebal karek setengah abad ieu nagara teh tapi geus acak-acakan gos kieu nah ketika pemerintah tengah jalankeun aturan-aturan nu geus dibuat di sebuah negara kemudian aya jelema anu keheul jeung boga kekuatan nyieunlah kelompok untuk menegur pemerintah tersebut kelompok diperkuat kuat ngaranna bugot khususnya di negara Islam umumna di negara demokrasi ge sarua bae sebab aya aturan-aturanan ketika keluar ti aturan bugot mulai nah ayalah di negara aya bugot satu kelompok untuk menasehati negara lamun kamari negara dinasehatan ku bugot kemudian kembali selesai urusan anak tetapi lamun negara memaksakan diri ieu gebogaan kekuatan pecah di dalam negara ribut antara kitu naon kitu ngaranna bugot jeung negara urang lamun ningali ku ari di Mesir geus teu rapi kulantaran naon
lantaran presiden anu dipaksakan buatan Amerika, masyarakat embung presiden buatan Amerika, hayang presiden buatan negarana sorangan, asal terjadi gempur ricuh deui nyieun deui rakyat truk Amerika teh satuju ganti ribut salilana. Di urang hampir kos kitu ngan bangsa Indonesia mah piawai nu kuduna mah kuari ge digulingkeun tetapi henteu antepkeun sadaek nanyana lah daharna ge moal gembul ija kuru gitu kan. Artinya tenang-tenang wae ieu piawai bangsa Indonesia keun moal kebel ieu gitu kan. Di negara batur geus acak-acakan di negara sebab naon dolar can karuhan datang ka iraha maju perekonomian ieu teh can boga rencana untuk perbaikan politik acak-acakan mun kudu dibejakeun mah ieu mun kudu dibejakeun di kabupaten teh naon nu kudu digawean ieu teh teu puguh ngan teu ngaromong bae isin sebab nang milih nyana je ulah sia ini sebenarnya nyana jadi nyana lagi bingung nah iya aku mah gitu teh jelas tanyakeun ka bakal PNS emang sanajan aing di imah bae ge nyaho. Jeh, parangsana tuh. Tapi kunaon bangsa Indonesia mah bangsa anu akhlakul karimah, antepkeun bae lana. Tuh masyaallah Gus Dur sarua teh jelas ieu teh cek di PNS teh jelas ieu teh cek di kecamatan naon nu kudu digawean padahal keur direncanakeun jeung rencana nu sakitu luar biasa nganu kepanasan Amerika gulingkan Gus Dur Amerika lah melalui seseorang. Nah hari ieu mah atuh tenang-tenang bae Amerika ge keur didelekeun bae rakyat atuh tenang-tenang bae deui kajen kumaha lalakonna tinggal nu usaha bae nu boga pabrik bararingung ai urang mah teu bingung teh pabrik teu boga sawah teu boga atuh deuk kabingungan naon urang mah tuh sakitu batak mendingan keneh nu susah teu bingung nu sugih mah bari bingung cenah bakal kumaha ieu perusahaan orang Cina ge geus boga gulung tiker ambalaya loba nu geus dirumahkan anu dirampingkeun tina 8.000 jadi 3.000 karyawan teh berarti kan geus lain lalagaan parahna nu tina 8.000 anu 2.000 karyawan teh aya tinggal 1.000 aya nu dilambatkeun udah enggak usah masuk luh lah katanya teh geus ambalaya berarti kan teh jelas perekonomianna. Nah ieu bugot keur carita bugot aya di sebuah negara padahal di negara urang ge ieu teh aya 3 dimensi negara zahir kos kieu aya negara batin negara wali aya negara di dalam negara aya di urang ge moal langsung atuh eta urusan narkoba mun negaraan moal langsung atuh eta urusan sindikat lamun negaraan jadi di jero negara nyeun negara ulah kaget kos kitulah diunggal negara termasuk di Indonesia lamun urang nyebutkan tidak boleh membuat negara di dalam negara orang nu ngomong kitu nu nyeuna antepkeun geus sama kos kitu mah nu penting urang aman-aman bae lah. Nah ieu mah bugot secara zahir lain negara nu eta mah neangan pengaman jadi nyana secara zahir make bintang 7 secara batin teh bintang eta lah digunakan untuk menjadi eta mainnya di jero negara kos kitulah mal-mal angges-angges di dieu mah di urang pergelean perganjaan pernarkobaan emang bakal angges moal bahkan makin menjadi-jadi sebab naon aya negarana di jero ge mantak urang mah maning nasehatan anak urang we jeng sing ade jeng ulah sia mun deuk mabok sakalian paeh bae ceng ya tak kolot wara jasa da ieu lah negara urang asalnya bae supaya urang hati-hati. Urang teh bangsa Indonesia, cicing di Indonesia, lahir di Indonesia, bahkan nu paling ditakuti ku orang luar pembelaan bangsa terhadap negara anak. Ieu nu ditakuti Indonesia. Emang kumaha gitu di Indonesia mah. Di Indonesia mah atuh kadeuleuan ku urang luar negeri aya huru hara bae geus golok teh kieu bae. Nyaho menang nyaho eleh mah geus kieu bae. Indonesia hebat biasa.
ya di Papua itu lamun urang teu ditahan beuh beak ujianana tapi ditahan demi kebangsaan persatuan umat ulah sampai huru-hara sebab naon lain Papua nu bergerak bendera nu berkibar bendera Israel iya nu dideuleu ku urang bari di Papua lain sakadar eta nu terjadi unggal kabupaten terjadi ekses masa sih orang terpancing antep sebab mayoritasnya Kristen ngan orang memohon ke pemerintah ndek datang ke Iraha Papua di urusanana tinggal segitu doang ke pemerintah teh walaupun mayoritas tapi unggal kabupaten aya musliman aya mukminan di dinya teh kuat deui lain lalagaan lain saeutik jeung lain kakarak eta anu terjadi penganiayaan terhadap muslim di Papua mentak sebab terjadi eta urang kapancing ulah babari dek ngajegurkeun mah tetapi urang persatuan bangsa umat dek dikumahakeun ingat ka leluhur Bung Karno ingat ke leluhur NU ingat ke leluhur urang Kiai kitu di Muhammadiyah kitu Kiai Dahlan Kiai Muhammad Dahlan sarua untuk mempersatukan bangsa negara jeung para kiai-kiai di zaman kemerdekaan Masya Allah kari kuari urang dek diacak-acak ulah tuh tenang engke aya waktuna lamun geus sekian persen rusakna ieu kakarak mulai atuh mustika Bung Karno ge aya keneh nu mantak engke ge aya deui kamari ge aya Soekarno urang dinya teh tapi teu gagah ngaranna mah Soekarno alah tapi ngomong pepeleyean segala rupa nah yalala widada fazakatin ilal bugot andai kata Ki Zaid ngaku bahwa geus mikeun zakat ka kelompok bugot berarti ieu hukum Islam di negara syariat khalifah berarti anu zakat diurus secara rapi dicokot dibagikeun ka fungsina masing-masing di urang mah dicokot zakat teh dibagikeun di urang mah ieu nu salahna ngurus dengan sakadar merekrut doang adapun membagikan aya fakir miskin nu kabagian zakat di pemerintah teu dikumahakeun si negara ngemadak nyen pusing urang masnap nangis jelas asnap nangis jelas atuh teh mah kenaon kitu ngaranna zakat mah tetapi kan teu kadenge sugan Jawa Timur dibikin ke asnafna sugan Jawa Tengah teh jang naon fungsina eta mui nu aya di kabupaten teu bisa noel ka bupati teu bisa noel atuh ka DPR fungsi kan eta Masya Allah lamun bener dek urusan zakat nah ieu mah dibikeun ka bugot lawida dapat zakatin ilal bugot begitu ditanya Zaid ya bagaimana zakat kamu? Kamu tidak menzakat. Sudah, Pak. Dikemanakan? Saya berikan kepada bugot. Betul? Betul. Panggil anu narimana. Begitu nu narimana benar-benar enggeus. Jadi lain dibikin ke pemerintah, tapi dibikin ke kelompok bugot. Sudiko biamini. Benerkeun. Ngan dibenerkeunana dua rupa. Lamun teman teh dicurigakeun tanpa sumpah lamun aya penyurigaan biamini sumpah lamun memang nyanang geus teu aya ittiham teu aya tuhmah geus teu kudu disumpah-sumpah tapi lamun aya keneh tuhmah sumpah sudqa aya tuhmah biamini Masya Allah cuma sekedar cerita kitab ieu mah koleksi hati we ja pelaksanana mah bugot nu ngazakat sih banget ngaji be mantak ieu mah tunduh ieu masalah geus ieu mah geus aduh cenah kieu dikitukeun mah tuh kabeneran cenah teh emang sia mah beuki hees beneran al jizyatin fala di negara aya kafir zimmi
kafir tersebut dipersilakan untuk domisili di urang pakai jangka waktu mungkin setahun mungkin 5 tahun iya per bulan nyana kudu mel di samping mel bayar diat mayar. Aya orang ingin Amerika di Indonesia emang temayar mayar amankan temenang ku orang diganggu. Ketika orang diganggu kena sanksi sebab naon nyana mayar di negara orang cicing. Orang Inggris cicing di negara orang zimmi ngaranna temenang diganggu gugat ku orang lantaran nyana bayar upeti ke negara. Aya orang Belanda cicing di orang-orang negara luar nu cicing di urang eta teh bayar ka negara. Lamun urang hayang nyaho tanyakeun coba ka ditu ka MPR. Aju menta coba dibere tante urang. Aduh, urang kan nyaho kitu doang mayar urang teh nyaho ka mana lompatna teh bayaran nyana. Suka nyaho cenah sia mah. Pokona mah geus kitu bayaran. Atuh sabodo. Ke kanyawana mah di akhirat. Gitu bae geus. Maksudna atuh sia ka sorga ing ka neraka gitu. Atuh gitu ono. Sabodo atuh, mangga atuh. Kafir-kafir di negara urang teh barukan teu mayar teh. Mun carita Islam ngaranna jizyat bayar upeti. Kula boga santri hiji bae ge orang Malaysia keur ka taun itu boga deui orang Malaysia. Kuari aya keneh di dieu santri orang Malaysia. Eta per bulanna teh kapennya mah kudu mel. Teu meunang cicing di urang, kudu mel sabulan sakali. Ari diperpanjang ku hari pisah belajarna. Aya aturan-aturanana sebab nyana teh bangsa asing cicing di urang. Komo itu mah. Mel teh mayar. Aya nu mayar dikolektifkeun langsung dipisah, aya nu mayar teh langsung karena manehana nama di dieu usaha dan lain sebagainya. Itu aturan pemerintah geus tah. Tuh kos gitu, nah bayar ya. Kuari ayah si Kristian cicing di Indonesia. Taeta si Kristi orang Inggris agamana Kristen no mantak dengaranan Kristian. Nyana cicing di negara orang 5 tahun per tahun. Nyana teh bayar upeti ka negara. Kuari ditanya panggil Kristi ya, tahun ini kamu sudah bayar apa belum? Sudah Pak. Mana tanda pembayarannya? Ini Pak. Salah bayar kamu. Kenapa bayar bukan ke negara tapi kamu bayar ke Bugot? Ya anggapan saya Bugot itu kan sama di dalam negara. Kirain saya mah dia juga punya aturan sama dengan negara. Andai kata si Kristi dipanggil untuk membayar jizyat upeti, kemudian nyana bebeja bahwa nyana geus mayar kumaha eta fala teu meunang dibenerkeun ala sahih nurutkeun kaul sahih. Berita kedua Bapak Muhali iya dan Ibu Rena candu Curug harap pulang karena Mas Wargi meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sekali lagi Bapak Muhali beserta Ibu Rena candu Curug harap pulang. Bayarlah udukna besi teu kabayar. Andai kata pemerintah negor Bapak Kristi supaya bayar dia ternyata pengakuannya geus mayarna dibikin ka Bugot fala yusaddaqu teu meunang dibenerkeun ala sahih sebab jizyat eta adalah iwad daripada tinggalnya di negara. Sementara Bugot adalah kelompok pemberontak.
anu bener-bener eksisma pemerintah setempat walaupun nyana bebe jages mayar terhadap bugot tidak bisa dibenarkan tetap iya si Kristi kudu mayar deui ka pemerintah sebab iya pemerintahan anu eksis sebab pemerintahan negara lain bugot wa kaza kharajun fil sahih kitu kene seperti jizyat kharaj upah andai kata di sebuah negara kemudian negara tersebut ngalaksanakeun tentang pertanian ngalaksanakeun tentang perekonomian pembangunan pabrik dan lain sebagainya eta kan kudu bayar terhadap negara tanah anu dikelola pabrik tanahna eta kan tanah negara nah iya kudu bayar ke negara kuari hasil tanah tersebut ditanya ku pemerintah atau pajak tersebut ditanya ku pemerintah padahal pajak batu menang iya jizyat kharaj hasil bumi nah kan ari pajak mah tetep pesa gitu ari hasil mah kharaj mah lain andai kata urang teh ieu nyewa taneuh ka pemerintah atau membuat pabrik tersebut kan di atas tanah sebenarnya mah di urang mah tanah pribadi tetapi karena di negara urang teh kudu aya pajak nah kuduna mah kieu hasilna sabaraha eta tah hasil tanah tersebut lamun berhasil bayar ke negara lamun teu hasil ulah sebab boro-boro jang bayar ke negara nyana ge teu hasil ieu kan kaharti ku otak urang mun make aturan syariat tetapi kan di negara urang mah sia deuk hasil deuk henteu tetep bae sia mah bayar bae ka negara ieulah nu teu meunangna tah lamun kos kitu mah masalah urang teh tani kemudian aya hasilna nah iya hasil tani dibandingkan jeung modal untung maka ambillah sekian persen untuk negara masalah tapi begitu diteliti aya peneliti khusus ternyata tatanena teh dibandingkan jeung kitu modal ternyata nyana rugi ulah dicokot atuh eta tanah teh lantaran boro-boro jang mayar ka pamarentah nyana ge rugi kan ngeunah henteu ka otak urang tiis perasaan jeung ase mah tiisan eta tapi kan tidak mau tahu negara nu mantak negara mah bangkrut nah ira di mana ya negara bangkrut moal aya nu bangkrut rakyat mantak lamun negara teu bisa ngabangun eta mah negara pangoplo-oplona bangkrutna pabrik bisa bangkrut tapi bayar pajak mah terus bae tanah bisa gambrung ku urang teu bisa ditatanian ku urang tetapi bayar pajak mah per tahun pan terus bae urang teu tani pajak terus urang tani hasil ataun teu pajak mah terus bae ku ari batela ge pajak mah terus bae kan eta tanu oplo mampus itu tah geus kajen lah tanggung oplo geus jana geus tetapi atuh bangunkeun atuh nu jelas pajak teh tah di APBD teh ka mana mestina ieu mah jalan amburadul tukang endog bareupeus ini masalah nah ada ku bangkrut negara mah di mana ya bangkrut dan negara rakyat nu bangkrut mah sebab naon tekanan terus bae bayar pajak parah nu mantak lurah disurakan bae ge aya naik bae di mulu dan surakan assalamualaikum sak masyarakat alhamdulillahirabbil kunaon masyarakat geus paham pasti SPPT kajen goko bae mantak masyarakat bupati boro-boro masyarakat bupati naik assalamualaikum warahmatullahi tapi lamun sesuai mah moal dihuhu moal masyarakat ke boga etika atuh ieu teh melampiaskan uneg-uneg ka bupati lantaran teu akur ieu antara panyokotan pajak jeung pembangunanana mantak asal naik asal 5 tahun ka hareup mau dadung bisa masyarakat teh eta kula mah asa ngadengekeun di mana bae asal lurah naik bae masyarakat camat bae naik assalamualaikum lam itu mah lain ngajawab da masinis kunaon eta
henteu aya di hate. Sebab naon? Ditipu masyarakatku seorang camat. Padahal mah camat mah ngan sakadar melaksanakeun teu salah teu naon camat mah. Program anu salah kos kitu camat basa pira tujuanna mangalaksanakeun apa adanya. Teu salah tapi masyarakat geus nyalahkeun bae ka camat. Ulah. Teu meunang. Nya mangan setengah salahna geja. Ieu carita negara urang na ieu tentang jizat. Wa kadza kharajun fil ketika seseorang dipanggil untuk bayar hasil bumi, untuk bayar pendirian tentang pabrik, kemudian yana mengaku telah membayar terhadap bugot, tidak bisa dibenarkan. Cuma sekedar cerita. Sadaku umatak urang mah eungap. Lamun urang usaha di Indonesia emang teungap sabaraha bayar pajak urang teh. Pembelian tanah pertama geus kena pajak negara. Pembangunan geus kena pajak negara. Masuk barang kena pajak, keluar barang kena pajak. Jadi urang teh teu eureun-eureun pajak jeung pajak bae. Wallahu a'lam maju jeung henteu na pajak mantak. Kajen kukumaha ge terus bae nyana teh aya dina riba haram di riba di haram aya di riba di haram teu eureun-eureun pajak terus bae pajak komo ekspor impor karek masuk pabrik kena pajak keluar pabrik masuk eta kena pajak engke urang ekspor kuari mah barang teh kaluar diimpor ieu teh pajak deui bae engke bahan baku ti luar kena pajak asup pabrik kena pajak produksi kena pajak deui kaluar kena pajak deui leg ku sia pajak teureun di Indonesia. Sok tanyakeun kan usaha di urang. Masya Allah. Mantap karyawan dek hayang mahal, gajina teu bisa. Teu bisa kajian kumaha ge sebab masyarakat henteu melindungi buruh. Buruh mah geus bae jadi bujangna doang. Nu penting mah pemerintah masuk ke pemerintah jeung ka buruh gedean kene ka pemerintah. Yen mantap geus kula dibangkrutkeun geus kabeh geus mah hayang usaha geus lah. Terus cokotan ku sia pabrik aing teh. Nu mana eueuh aing encan. Aduh Gusti Allah doaku. Wa yusaddaqu fi hadin jeung dibenerkeun pengakuan seseorang dina diterapkeun had zaid diterapan hukum kisos kena had. Nah iya ketika ditetapkan hukum had guru dibenerkan ilayas buta bibainatin kecuali tetapatna melalui saksi walhal annahu la asarolau bari ayat apa kamanehanana tentang hadina awakna eta mah geus lain lain masalah ketika dibela bahwa manehanana teu mesti kakenaan kuhat berarti salah ngahukuman atuh eta mah kudu dibubarkeun adapun memang manehanana mesti kena setelah diintegrasi jelas kakenaan kuhat laksanakeun hadna ketika dibela karena manehanana teu kitu sesuai jeung aturanana bahwa henteu manehanana mah atuh teu kudu maka selesailah tentang cerita bugot. Urang melanjutkan kitabur riddah wallahu a'lam. Aya nu nanyakeun masalah Pak Kiai apa hukumnya badal haji. Kedua untuk siapa aja badal haji tersebut. Meureun nyana ngadengin nu haji badal meureun nanyakeun teu. Haji ngabadalan moal. Nyaho bae meureun di ahli sunnah wal jamaah badal hukumnya wajib ketika bapak urang maot kemudian can munggah haji tirkahna aya apa itu tirkah itu emang sih teu mondok hese jadi aing ngomong ka kaler ka kidul hese tirkah teh harta ditinggal mayit ngaranna tirkah oh iya cek aing mondok sia tuh aya nu di pondok bae teu pinter-pinter sebab horenganan lain mondok di kampung pondok eta mah datang ka monar mal pinter nah ieu
aya seorang manusia maut can ka Mekah aya ditinggalna yakne mayit ninggalkeun harta tak eta teh memeh dibagi kudu diselesaikeun heula hiji hutang heula bereskeun setelah hutang aya keneh ditinggal mayit can ka Mekah badalkeun geus aya keneh sesana karak bagikeun ka ahli waris aya jelema maot teu boga harta can ka Mekah antepkeun atuh dek kebangga badalanna atuh saya tambah geus antep geus barang nyaritakeun badal tambah geus anu carita badal teh bapa urang maot aya ditinggalna badalkeun ku anak aya anak maot karunya bapana dek ngabadalkeun ngahaji hek bae dibadalkeun jang anak lantaran karunya masalah aya mah ditinggalna ditinggalna ja anak ngan bapa dek ngabadalkeun masalah sebab aya patali nasab tapi lamun kieu mah urang hirup bertetangga jeung batur maot dek di badalan ku urang teu jadi atuh teu puguh teu karu ngabadalan jana naonan atuh teu bisa kecuali urang minta izin heula ka keluargana mangga minta izin ke keluargana gitu. Waalaikumsalam. Oh bapak, iya. Ada apa? Bapak kamu meninggal, iya. Kemudian ada hartanya enggak ada. Nah, saya kasihan, minta izin mau saya badalkan. Oh baik amat, iya. Sebab mama kamu buat bapak. Waduh, sama ada udang di balik udang sama tuh. Masya Allah Karim tinggal kadenge ku pamajikannya na ye bapak mah bageurna kos kitu cek gitu bageurna teu beres bapak mah ayo geura ngabadalan sia kokoprak ye jadi pan urang serba salah tah deuk nyieun kahadean teh aya nu ngahalangan bener teu deuk nyieun kahadean ieu aturanna urang meunang ganjaran sebab urang ngabadalkeun eta kan bener teu. Ha, lamun urang ngabadalkeun nyana minta izin, masalah geus lantaran aya izin teh keluargana, ganjaranana mun urang di akhirat ka sorga kan pamajikan urang ka bawa. Je, perang sana. Tapi pan dilarang ku pamajikan urang. Ulah dibadalkeun. Ajeun ku kumaha ge? Ieu mah duit bapak, kajen duit bapak ge. Kunaon sih? Da kunaon? Dedengnya lain deui. Aduh, tak iya soal badal tak. Jadi kesimpulan mah aya hiji jelema maot aya hartana nyana can ka Mekah wajib dibadalkeun heula setelah nyelesaikeun hutang. Adapun urang patulah patali jeung batur teu wajib ngabadalkeun. Ieu mah aya seorang ibu nyarita deuk ka Mekah, kemudian can kaburu ka Mekah maot. Bebe ja anakna ka Kangjeng Nabi ya Rasulullah aya naon neng maaf di ngomong deh ka Mekah haju can kaburu datang ka waktuna maot apa wija apakah abdi bisa ngabadalkeun ngahajikeun emak atuh kan tenan cek Kangjeng Nabi masalah nah maka jeung bisa eta bae lamun hutang emak boga hutang wajib teu kudu dibayareun ku neng wajib kitu keneh hutang ka Allah atuh lamun aya ditinggalna wajib ku neng dibayar tuh kan jelas sakumaha lamun bapa maneh emak maneh boga hutang wajib teu cek Kangjeng Nabi dibayar ku maneh wajib atuh tuan ieu ge sarua hutang ka Gusti Allah lantaran nyana can ka Mekah atuh pek bae badalkeun ku neng gak ditu itu masalah Abi Muhammadiyah mah teu wajib cek Muhammadiyah ai urusan jeung jelema mapan eta mah jelas ai urusan jeung Allah mah nya Allah ngahutangkeun tuh kitu Muhammadiyah mah geus lah loba omong Muhammadiyah geus lah siapa tuh maca hadis barudanan aya cenah macana Bukhari tapi eta Bukhari pan eta hadisna tapi teu dipake ku nyana kumaha ngartikeunana meureun nu mentak teu boga silsilah cenah mah Bukhari nu boga silsilah mah urang ahli sunnah wal jamaah mentak ngaji Bukhari ngaji Muslim Sunan Nabi Daud Ibnu Majah kudu boga guru engke urang dibere silsilahna
nah sanadna urang di saat nyambung ka Imam Bukhari nyambung ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kos gitulah soal badal. Wallahu a'lam bishawab.